Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sarerencangan badhe ngawawancara sesepuh nu aya di kampung Iba Galuh. Tempangkeun nami abdi Nauragil Kenana, Tempangkeun nami abdi Taskia Lisa. tempangkeun nami abdi Diandra Puspa Segara Rinjani. Tempangkeun nama abdi Nur Hudat. Selamat menonton. Ibu sana 50. Ibu tos baraha tahun tinggal di dieu? Paling ke 50. Tos dari lahir. Dari lahir. Oh, dari lahir. Ibu, kumaha sajarahna di dieu kampung Gawon. A few moments later. Kebaheula emak kecil di bawah nyumput sieun BR tuh di kapal di luhur teh ya. Naon tah BR naon? BR naon? Naon di kapal di bawah nyumput. Jika tinggang zaman baheula gitu enggeus Zaman baheula buat nyumput mah samak-samak di sekali. Da sieun katinggang kapal. Baheula mah babeeran nu baju berelang teh nya. Tentara heueuh. Sieun katinggang kapal. Kan ke jelema ditarewakan. zaman perang. Oke. Pernah dijadiin budak sama Belanda nggak? Belanda. Belanda. Keleutik keneh. Ibu enak mah dah. Bogo ieu, zaman rame. Baheula mah keur emak kecil teh sadeki di banyu buat ku ibu. Mama sama kakali. Kakali gede dan panjang. Nah, asal bayar tiket geus pulang. Kemudian besok jam 8 kapan hari. Aya peninggalan Belanda teh di kampung ieu. Banyak nih. Loba Naon aya wae, Mak? mayit dibalangkeun kali. Kali susukan yang gitu. Terus mana kali susukan? Tah di sawah, Sawah mana? tah gempol. Gitu. Aya kuburanna teu? Nah dikubur ieu nyai, dibalangkeun ka kali, dibuang. Dipalitkeun ka kali gitu. A few moments later. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.